Sampurasun dulur sadaya neng kadidei tetebih amengna kapalih dia deui kumargi ayeuna teh bade milarian heula jahe bade masak teu aya jahena tuh tinggal lauk meni baradagnya. Hayu kapalih dia heula. Aduh palaur ijalana teh ya Allah sanon teh wengi tos hujan wae tuh laleur ih lamun geubis teh enakeun ieu mah. Aduh leueur tuh honje teh tos meujeuhna diala kanggo dipais teh. Nah jahe saleresna ieu jahe teh teu acan waktosna diala kumargi di bumi teh tos teu aya jahe nya wayahna we diala heula saalit mah bersihan heula nya pados teu garung teuing teu hese ngagalina. Nu bieu mah masih alit tah urang nu ieu urang cobian sugan ayaan. Tuh ayalah kanggo sakalian mah neng teh ieu teh bade masak daging hayamnya bade diungkep kanggo icaleun sareng emah bade ngadamel pais tahu sareng pais tungir tungir hayam kanggo abah janten hoyong seuri nya nyarioskeun tungir teh aduh baraya. Dulur sadaya kumaha dipalih dinya anu resep tungir biasa nama sepuh anu kapungkurnya anu resep tungir teh alah hese geuning nyabutna ari ku hiji panangan mah simpen heula HP-na urang kedua panangan cabutna tuh geuning gampil ari kedua panangan mah lumayan kanggo masak ayeuna. Aduh hapunten ieu pameun teu neng nya ekspresina rada kirang merenah ieu teh nyabut jahena rada sesah sareng rimbun teuing ieu teh yeuh bala seureungit paur aya hileud sieun neng mah ieu teh ku hileud teh. Nah kanggo jahe anu ieu kumargi masih sae sareng masih tiasa dipelakeun urang pelakeun deui sugan we atuh sae pisan ke kapayuna nya da biasana mah sok sae dipelakeun deui oge. Nah tos rengse ngalah jahe wawasuh heula ieu disusukan alit kintos rengse urang ngalah honje atanapi rombeh kanggo ngadamel pais teh. Teu kedah seueur teuing ngalah honjena ge kumargi tahuna ge ngan saalitnya cekap lah 3 oge. Nah kaleresan ngalah jahe sareng rombehna atos rengse videona oge cekap heula sakieu kanggo ayeuna mah. Nah tinggal baraya duh pemandanganna mun endahnya. Hatur nuhun sadaya parantos nyakseni.